Bismillahirrahmanirrahim. 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 Video kedua ieu mertelakeun hubungan sifat 20 sareng aksara Sunda. Kayan ieu sanes diaya-ayakeun mung tos aya kecap ti para kolot, ti para karuhun yang dijangkepkeun aksara Sunda tina 18 suara janten 20 aksara teh kalayan ngimbangan kana sifat 20 nyata sifat wajib ti Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Pun parun pun tabepun mung sifat 20 anu dimaksa ku para bujangga Sunda baheula rupina kula teu terang masalah ieu mah. Acan aya keterangan khusus bidang ieu mung pabadana wae aya persamaan nyata sifat 20 nu dibuka ku para kiai, para ustad di pesantren-pesantren panginten. Kangge runtuina kuaran dina bubuka ieu supaya puguh jujutanana panginten kedah ti pedar heula. Saya aya perihal sifat 20 ieu. Pun parun ame telepat mah keur kula budak kantos kula maca ieu teh kawitna ti ulama kapungkur sahabat Nabi Muhammad SAW masih ti jajaran para sahabat nyata yang disebut Abu Luwais nu ngayakeun cacaraka sifat 20 ti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Janten sanes ti ajaran ti Kanjeng Rasul. Memang aya ajaran anu dikersakakeun ku Gusti Allah kaluarna ti para sahabat, contohna panggilan kangge salat, azan sareng iqomah eta ti sahabat. Kita oge sami soal sifat 20 ieu. Moal tiasa medal rinci-rinci da kula sanes ahlina. Nu rinci mangkin bagian para alim ulama. Singkatna kieu nu pokok sifat 20 panginten tos aya ti urang kali oge. Eta sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Jadi rumusna teh 1 5 7 7. Anu hiji eta sifat pokoknya eta sifat wujud, nu 5 ti qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah tadi sifat salbiyah. Sifat salbiyah nyatana nu pasti Gusti wajib gaduh sifat ieu teu aya papadan di makhluk. Contohna sifat qidam, sifat ti heula kabeh makhluk aya awalna sedangkan Gusti ti heula teu aya awalna. Golongan kadua nyata sifat ma'ani, kadituna katiruna nyata sifat ma'nawiyah sami 77. Pedah we dipedarna ku cara nu benten sifat ma'ani nu 7 teh tina mun ilmu sorof mah sifat masdar tina kata sumber, tina bahasa sumber ibarat nama ari ma'nawiyah tina isim fa'il atau cek bahasa Indonesia mah sebagai kata subjek padahal maknana mah caket pisan. Tangtos aya perbedaan dina ngartikeunana. Sifat ma'an kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7. Tina masdar artina kawasa, iradat, keresa, ilmu, pangaweruh atau uninga, hayat, hirup, sama hartina ngadangu, basar hartina ningali, kalam hartina nyarita. Ari anu terakhir nyata sifat
ma'nawiyah make isim fa'il qadirun hartosna Sang Hyang Maha Kawasa, muridun artina Sang Hyang Maha Karasa, alimun artina Sang Hyang Maha Hurip, alimun artina Sang Hyang Maha Uninga, samiun artina Sang Hyang Maha Ngarungu, basirun hartosna Sang Hyang Maha Ningali atau Maha Domas, mutakalimun artina Sang Hyang Maha Sabda. Dibasakeun di Sang Hyang hatina teh mantena anu halus, anu lemes, anu goib, anu teu tiasa ditemunan ku paningal urang, anu kasar kieu. Larapanana seuseuna sebenarnya mah keur pribadi orang-orang kene menahkeun rarasan sareng kaimanan urang. Mudah-mudahan bisa menahkeun da lagi ukur ngomong wungkul acan tiasa menahkeun anu sajati mah. Ukur diajar sebisa-bisa. Sakapanggihna sakaborona da jalma susah rakyat ka sekolah marada hese. Naha geuning dobel dua-dua ma'ani jeung ma'nawiyah. Memang leres anu ngaringkeus janten 13 sifat teu salah. Tapi ngitung na awak ngaji na diri tetep ngitung ramu aya 20 eta pasti pada bulan Gusti Allah keur ngelingkeun ka saban manusia. Tingali 20 sifat 20 ramu di awak manusia. Kieu panginten ngaragamkeunana supados janten hartina diri misalna kieu sifat ma'ani sifat hayat na ma'nawiyah hayun. Muka hiji na sifat ma'ani na sifat makna contona hayat hartina hirup atanapi hurip, jadi awal hirup sareng hurip eta gagaduhan Gusti Allah. Mun urang hirup hurip nyata dihirupkeun ku nu maha gaduh sifat hurip. Ukur dipercayakeun nyepeng kahirupan di waktuan ketitipan hirup sareng hurip. Tetap nu gaduh utama mah nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Upami sifat hayun nyata anu maha hurip atau Sang Hyang Maha Hurip Gusti Allah pasti eta ayana hurip. Henteu mati teu mungkin Gusti Allah kena pati. Pasti langgeng hurip salawasna. Hiji gaduh hurip, kedua ngahuripan. Kitu pangintan macana menahkeun ka awak urang. Pami urang gaduh paningalna ieu kawitna tinu gaduh maha sifat ningal nyaeta ti basor, tinu gaduh sifat basor. Yen Gusti Allah eta pasti maha ningali, pasti anu maha ningali, janten subjek Gusti Allah pasti ningali kalawan langgeng taya kedipna. Itu panginten mantap pada jejeg 20 nembe pas tiasa lugas ngartikeunana ieu mah keur ieu we keur ngabebenah nu aya. Panginten kitu para ulama ngajejegkeun janten sifat 20. Salaresna ieu tinu bagian pokok-pokokna agama terus aya di dauhan Gusti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muka hiji ngabahas dina sasaka agama nyaeta disebutna Islam, kadua iman, katilu ihsan, kaopat secara kateh panginten perihal hari akhir, hari kiamat sareng tanda-tandana eta panginten. Kemudian disebut opatnya opat, sebab tilu umumna para ahli agama. Al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasum Ramadan wa tuhijjal baita in istata'a alaihi sabila. Eta keterangan
patokan Islam. Kali masalah iman al-imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wal qadari khori wa sari minallahi ta'ala. Anu katiluna nyata patokan ihsan. Al ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam tarahu fa'innahu yaraka. Jadi ihsan nyatana masalah bag-bagan ibadah seakan-akan orang pami ibadah teh ningali ka Gusti Allah tanapi ngarasa ditingali. Intina mah dina rasa rumasa. Dina salat 5 waktu 17 rakaat. We patokan 5 nyaeta panginten luyukeun darapkeun ka sifat salbiah ti Gusti Allah. Pasti beda Gusti Allah kalawan makhlukna nyata aya 5. Kidam bakho mukhalafatul hawadisi kiam binafsi wahdaniyah. Wahdaniyah mun pokona mah sifat eta entos aya di al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pami sifat ieu 17 ieu luyuk kana sifat hayyun. Sifat ke-17 Gusti Allah nu Maha Hurip. Sareng masan sifat hurip. Di rumah saya tos dihuripan tu Gusti Allah teh. Silokana ieu 17 rakaat ieu. Anggaran 17 rakaat oge pamemukana mah ku takbiratul ihram. Ngucap Allahu Akbar ngadep kiblat tapi tangan kedah ngangkat. Jempolna teh sandapeun kuping itu tanda urang kudu ngadenge. Kudu daek ngadenge ieu teh. Artina mah anggar bukan sifat 18. Nah ihsan ieu ti Gusti Rasul mukana tinu paningal. Urang rumasa ditingali ku Gusti Allah, alhamdulillah gaduh hormasaan. Waktu ibadah asa ditingali ku Maha Kawasa. Atanapi anu langkung luhung tidinya ngarasa ningali ka Gusti Allah eta mah. Duh, tebih eta bagian para wali panginten. Tinu paningal mah panginten nyata dina sifat ka 18. Jantan dina ancer-anceran orang ngalanyapan ieu mah tinu manis sareng maknawiyah 7 eta. Eta ancer-anceran agar ngasah rasa kehormasaan. Jantan intina mah kudu rasa rumasa ditingali eta we. Bener rasa rumasa sesuai kaayaan waktu sareng tempatna. Keur ibadah meureun asa rumasa ditingali Gusti Allah. Kalau itu kana adab. Mun keur mah adab lurah rasa rumasana kitu meureun adab ka lurah kumaha. Kalau itu kana adab lobatan. Nah kumaha ieu nyangkutan aksara Sunda ieu salaresna. Sasana mah kitu na aksara Sunda mukana teh sifat 18 nyaeta sifat anu ngadangu. Gusti Allah pasti ngadangu ngan ieu mukana diri urang, sifat rasa rumasana urang. Nah sifat ngadenge urang. Jadi aya omongan ti kolot kaula, salah siji kolot kaula. Yen sifat manusia teh aya 2. Hiji anu gaduh carita, kedua anu bisa dicaritaan. Anu gaduh cerita disebut manusia. Anu gaduh cerita sarana disebut manusia, anu bisa diceritaan disebut jelema atau jalma. Anu bisa diceritaan nyata urang salaku jelema. Diceritaan ku firman Allah, ku ayat Al-Qur'an, diceritaan ku hadis-hadis Rasul, ku sejarah, dongeng-dongeng. Bisa ngartikeun, bisa nurut. Mun teu bisa kena caritaan ieu mah lain bagian jelema jigana teh. Ngurugul wae acan aya elingna. Tah, na Sunda mah ieu. Na panyaritaan mukana teh. Intina mah urang ngadenge heula we. Bisa teu ngadengekeun caritaan ieu ngaregepkeun. Tong gampang nyempad sareng sajabina. Tah ieu bukan dina aksara Sunda.
Contoh bukaan sanes nyata dina salat 5 waktu 17 rakaat. Ieu teh geus jantan rumusan teu Gusti Allah. Teu bisa dirobah-robah ieu, teu bisa dihampangkeun. Ari matematika pasti sifat 20 ieu. Sasana ieu matematika paten asli pasti sifat pasti. Mukana teu 7 sifat eta. Jadi masing-masing boga-bogaan teu salah. Ari muka teu sifat kawasa teu sayos. Sadayana ge hade eta mah. Kan Sunda mukaan teu dinya heula Sunda mah ti 18, 18, 20. Hiji urang ngadenge artina sami'na wa ata'na kadituna gufrona ka rabbana walikal masyir. Nah kitu. Nah bukan Sunda mah urang ngadangukeun heula sami'na kadituna wa ata'na. Bisa taat dicaritaan ciri jelema beureunan. Harap kana sifat paningal serius tina babakti meureunan. Boga kaera ka Maha Kawasa, boga kaera ka jalema kadituna mah. Boga rasa kaera. Harap lupatna sifat masabda hartina tong mamerekeun suku maha firman Allah, suku madawur Rasul, ajaran-ajaran karuhun, ajaran nu baheula urang ngedengekeun heula we eta. Ngarti teu ngarti ge dengekeun heula. Itu mukana 18, 18, 20. Kadituna nya sifat 20 nya. Sifat anu ke-20 nyata kudu ngadoa minta ka Maha Kawasa. Ka jelema kudu boga pangucap nu hade kitulah. Harap-harapkeun kusorangan eta mah. Telepon pun peralun bilangkung saur bae carekna. Ieu mah ukur kajembaran hungkul sanes ilmu pokok. Telepon pun peralun sakieu. Moga sing aya manfaatna kirang langkungna kula nyuwun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.